Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui mitra tina sempal guyon manggiok. Aduh, alah, tobat la ilaha illallah. Disangka jang euy. Naon bah? Kayaan ayeuna, zaman ayeuna gitu. Nah kumaha kitu bah? Politik gunjang ganjing, penistaan di mana-mana. Mata clear ngabandungannya jangnya. Abdi mata rapi rajinan kanu kali itu bah lah lieur. Ya memang halus gitu teh. Ai bojo hidup ke mana ada dia setering ai. Oh nyesi. Pemajikan kuring bah. Asa diningali tadi cing geroan gitu kade abah yang aya picari tahun. Naon tuh bah? Eta ai ku hidup ka ciri teh tanya si asa minang hulang jentul gitu dah. Isuk-isuk geus ngalamun sore, geus ngalamun babeberang sarua gitu. Cik tanyakeun ujang hayang naon kitu pamajikan ujang teh. Nyata bah geus bingung ieu teh. Pun bojo teh ieu bah yang non teh yang mobil ieu non teh Serela nya teh kitu abah urang uang sauran ku sim kuring da sim kuring ge sok ngarasa heran teh setiap ku abdi diajak bawa barang ge alim bah nya kitu hoyong mobil tapi sirena bah Aila teh tah mobilna keur anu murah meriah teh ya. Mobil Aila eta atuh memang abah oge hayang da mobil kitu teh keur sakalian keur ulin kitu keur nyabaan nya tapi bahkan acisna tuh da ti mana duit na bah kapan hidup cenah dedeng di PHK da duit PHK andeng geus balikeun mobil kitu dah. Abah mah sarua pisan jeung nyesih bah kayak turang saurana nya jog aduh gitu jog. Naon abah tuh mending ngageroan wae abdi keur teu parurun hirup teh. Ai nyai hirup ngomong di ka mana bae. Dong kitu nyai teh ngora kene cik balaga ka abah aya naon ida tuh. Abdi teh yang mobil Aila abah yang jalan-jalan kawas batur. Kumaha batur geuning mobilan resep kitu tah. Suk-suk mejeng kitu tah bae di rok ponok bah resep abdi ningalna ge. Nyai teh, nyai urang teh sing ningali kana kaayaan sadaki hidup badan sakitu gawe buruh di pabrik anu gajina beuki leutik teh beuki ngaleutikan. Nya tapi kan abah si akang teh rek di PHK menang duit 100 juta. Kah yang nyai mah geus we balikeun mobil Aila. Aduh mending ka cida-cida teuing. Yang ieu moal abah. Ya bener hidup teh menangna 100 juta. Henteu bah. Paling oge 30 juta. Saeutik atuh nyai tanggung ieu. Mending ge pake usaha nu bener, pake modal usaha da meureun hidup teh meureun kudu usaha. Pikir nu bener sing bolak-balik, nah ada dagangan, narek jual awak, jual awak. Nah rek naon kitu da usaha deui naon we kitu da ulah sampai ka kitu. Nya kana kata ge abah ngagreb eta teh atawa teh ngagokar abah anu usum anu geuning. Nyai teh ieu eta nu kitu ge sarua kene hese bobodohana. Pokona mah lamun nyai teu dipangmelikeun Aila. Nyai minta cerai begitu akang. Duh nyai ulah kitu atuh kuang pikiran heula urang teh heula da geuning duitna ge can puguh cair nyai ieu. Nya teh pokona yang Aila yang ngajaran nebak mobil. Nyai istighfar mobil mah dengan ukur kendaraan di dunia. Nya abah ada di akhirat mah centang tua ya mobil. Nya heueuh kitu nama. Tapi kan urang teh hirup teh ngan sementara. Dangkeun langgeng mah di akhirat. Cek saha abah. Kan aya dina Al-Qur'an nyai nyai teh pernah maca Quran atawa ngadege di ustad di majelis ta'lim. Eta mah dongeng abdi teu kengeng kitu yeuh. Kadengeun ku ustad sia ditewak geura diciduk. Sok ayeuna mah geura pikiran nu bener, usaha kana naon. Aya
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, ya dah di luar jang. Si kaki hoki, cing teang itu. Nah ya naon ka dia, dia ke warit kita jeng nyampurkeun ka dia. Paling minta daun kawung, bah. Karunya gitu nak masuk dia ka dia. Cing cina ka dia. Mangga bah. Gampura yai euy. Abah dek rek minta dun kawung gitu. Aduh, wir asa parahit. Nya sok eta aki kalebet kitu da keur araya. Eta yang yok aya gitu yang yok. Aya saraki kuring mah kitu keur lieur nanti keur galau ki. Iya jauh atuh galau sagala euy. Aki teh hayang udud. Ayo giring kita aki uhok. So dia aki dia ke jero. Naon aki. Ini aki teh rumah nya teboga dun kawung teh. Wiwir asa parahang sungut dia aduh parahit. Ya sok dia darun kawung mah lo bagi. Ngananyakeun bakona ieu teh. Bako tampang murah. Yakin baik lah, nu penting memalado gue aki lah. Tiga ganggu dah kita ye cenan deng. Ini bangun anu ke darah liat naker ite. Jeta jaki aki ite sinyai ite doh. Ding kaisman kusa ding kapanasan kusaha. Banyak dah yang beli mobil air lah cenah. Nah nyai atuh sate. Salaki sakitu awakna rang gegek begeng gitu teh mentan lain-lain nyai. Lain gitu atau aki orang kering teh yang hidup modern dah hidup teh kan sakali. Da irah deui atuh urang teh hidup teh urang senang gitu aki. Kabina-bina teuing nyai euy. Deuh teuing giok. Nih jadi atuh menangkeun salaki pemajikan teh waktu kitu. Rumah sakit dah nyesina geulis tuh ki. Kemau pemna ki ni lepo pisan. Nah, iya teh ngomong dek mana karep giok. Eta sugan abah ieu abah Yatma sugan eta aya duitna keur meuli naon lila naon. Aya lagi. Nya eta mobil aya duitna. Nu badak eta kieu. Itu cina siang jok direk di PHK diringan di ngan menangnya cina ngan ukur 30 juta teuing dah tapi nak nuan lah cair abah dah masih kene bingung dah eta ge dibeakeun tetap mah cenah kitu tah abah nya dah tu perusahaan teh menikah cida-cida teuing padahal mah jelema betah kene gawe mah nya keur naon atuh dah kuring abah teu betah-betah teuing atuh. Da kumaha gitu jang nya eta we bah pikirkeun gaji anu kuduna 3 juta teh anu boku jadi 2 juta da bisa gitu windir yang giok nah bisa gitu eta teh mungkin keluar tindakan ketentuan hukum-hukum UU naon UU lah warna UU undang-undang pekerjaan perserikatan kerja dan usah diadukeun kitu dah ka Komnas HAM. Dari Komnas HAM kieu kitu mah kemana aduh kaeta teh kadip naker ki dinas pekerjaan aduh sok aduh ki ngaranna ngalawan perusahaan mah bener ki mending saya aya we nama keur tarimakeun sugan menang ya akang ulah narimakeun teuing atuh da Gusti Allah ge moal ngarobah hiji kaum eta kaumna ngajar dog wae. Ya memang ki nya nyai di sombra kitu nya teh euy. Sia teh kaisimeun usaha. Bener ki euy. Beuring oge ngarada heran itu kalakuan si nyai teh lah. Cing eta stop heula abah yang deuleu kumaha kayaanana cing nya ki ge euy.